billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cintana pohara resepna pohara ka Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam ngan Kangjeng Nabi Yusuf na ditangtayungan ku Allah maksum diudag-udag teh titah ngajinahan tapi Kangjeng Nabi Yusuf masyaallah nu katingali teh Allah anta ya jipen di malain diudag-udag geus kolot ge kan ngudag abnormal. Tapi ngaran-ngaran manusia Kangjeng Nabi Yusuf Nabi tinggal Nabi ai geus ningali ngabeledeh mah nya sia ngabeledeh atuh ngabeledeh ini ngabeledeh mah susu siang beledeh bae bahasa kolot ingarep geus teh diwadahan kahandap geus rada morosot setik atuh anu boga onom ngomong gitu ge giliran teu boga ya otomatis paling meuli bodrek jana untuk melampiaskan bodrek ngadahar geus teh hiji opat nah ayah basyariahna tembong rasa resep jeung hayang ya pastilah kan lain ukuran awewe urang pondok temu urang Maroko mebe boro-boro dibukaan keur make bajuna ge geus menggoda komo ieu dibukaan dinarepna katingali nyarong cero bujur eplok cendol ya Allah di Mesir sih eplok cendol naon ya sama bahasa Bandung eplok cendol nah begitu aya langsung turun malaikat Jibril alaihi salam nyekelkan ramokna dipencet set keluar cai mani melalui ramok maha kawasa Allah lalaki kan aya geus keluar cai mani mah kos gadah kadu ka sebelah atuh sanajan dihayu-hayukeun ge mabok aduh tinggal kadu atuh geus bae moal daeke bere deui awewe nya karak turun doang bere deui teu ceuli datang ke ditaekan daek anu kaluar naon angin kecuali Habib Rozak lain deh nya nama kuarikul adat nah leungit geus kitu mah teu kalaksanakeun Siti Zulaikha masyaallah tetapi ti dinya ku Allah keluar dikeluarkeun ti istana jumpang campling untuk mengenal Allah dibimbing langsung ku Allah nah cik pikiranana sapira makhluk aing resep ka makhluk padahal maja aya khaliq Gusti lepaskeun abdi kaluarkeun abdi tina kacinta selain ka Gusti abdi teh jelema anu pinu ku dosa bobolokot ku dosa tileletik tepi ka ayeuna teh karesep dengan sakadar ka makhluk be kasenangan dunia oh ka Gusti Gusti bimbing abdi
hayang deket jeung Gusti akhirna maha kawasa Allah aya rasa di jero qalbu cinta ka Allah makin hari diurus makin dalam oh boro-boro inget ka Yusuf nu sakitu gantengna kagantengan Kangjeng Nabi Yusuf mah mun samangka dibelah dua sabelah ku sorangan sabelah deui jang balerea untung eta ngaranna jipeun di aya irungan ge untung aya ceulian ge aya ngana ge nu dipake aya nu mikaresep bangsana bebe gitu jalin bangsana moal boro-boro ka Kangjeng Nabi Yusuf Siti Zulaikha kadirina geus poho seri sorangan senyum sorangan lamun kadiri poho atuh moal hayang boga imah urang nu mantak hayang boga imah teh urusan awak nu mantak dimumule teh mandi ge kudu make sabun capluk bae oh eta sia ta mah aduh urusan awak teh urang teh hijab ka Allah kurang-kurang bisa nama jadi hahalang mun urang teh nu ngabimbing mah teu cukup gahalangan ka Gusti Allah ku sikat gigi ge ngahalangan ka Gusti Allah ku odol bae ge salah odol bae ge pamajikan dimarahan bau tah mah hijab lagi geus luar biasa gitu keneh pakaian baju kudu anu necis bagus kadeleuna hijab ai anu poho ka makhluk mah poho ka diri atuh boro-boro mandi geus teu mandi sakapanggihna sagala rupa sakapanggihna begitu Siti Zulaikha lapar pas didahar ku manehanana roti ngomong cek roti deka Allah masih keneh ngadahar abdi mah atuh batal dibalangkeun roti keur lapar pan aja beni mah keur seubeuk ge aya nu nawar dahar deui atuh deui nya mah atuh geus mah bungkus dahar deui jadinya mending orang koros dari kakak ya Allah Siti Zulaikha dibalangkeun roti terjadi kulantaran lapar geus sababaraha poe teh dahar ujukan kan ka Gusti ya Allah ya Rabb atuh abdi teh deuk ngadahar roti ngomong ai teh dahar pan abdi teh ieu lapar nyanggakeun sadaya-daya manya abdi kudu mawa kalaparan nyanggakeun abdi nu Gusti sadayana nu kakuatan nu Gusti daya jeung kakuatan teh nas pasrah cenah kudu maot abdi nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti di jero hatena aya dibere ku Allah ilham baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar eta bakal jadi kekuatan tidak harga maca eta kuat langsung dibaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tambah wala haula wala quwata illa billahil masyaallah gagah ngelehkeun pare Cianjur anu ngaran Pandan Wangi naonan roti buatan Maroko nu dijieun tina gandrung asli wah naon komo tamah nu di bandara teh roti naon gara nu di bandara jeung naon gara roti naon ye wah ieu parah ieu bener paingan anu di kapal puyeungeun boy pernah nyana ngadahar meuli manca tanyakeun hargana sabaraha dia tek celi tah nyaho bae ge celi aing 2 otong ku sia lamun nyaho hargana aing ngadahar mah geus ngadahar mesen deui atuh
iya nama bos gitu. Aduh, disebut baginya ngeleknya nyuhun. Aya harga mah teu daek nyaho nya mah teu daek nyaho lamun nyaho mah nya lagi kaget. Henteu nyaho. Asal ka bandara beus melen aja Agus. Boy. Aduh, teu nyaho sabaraha duit hargana. Incu 20 jakna. Masya Allah nggak kos gitu betul lah hiji raja lumah beda-beda ku Gusti Allah jadi Tangerang dengan hiji kos gitu teh kajen nah eta baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim Masya Allah kuat ku yakin unjukan ka Gusti pan abdi teh ieu teh butuh dahar tapi ku Gusti dibere babacaan tapi babacaan eta teh kok sarua bahkan leuwih ti kadaharan naon rahasiana Gusti yakin mantap urang Kanjeng Nabi maca ma'u zamzam 5 syuribaya cai zamzam kumaha niat nginumna niat nginum hayang sebeudahar zamzam Masya Allah bakal mere tadaga sakumaha dahar urang dahaga minum zamzam niat galepaskeun dahaga zamzam tuh Masya Allah urang niat 5 syuribalah hayang boga kekuatan zamzam urang hayang cager tina panyakit zamzam eta mah geus aya loba jasa teh mah geus pokona loba terus pohara asal yakin kuncina yakin Haji Pedi mah tuh minuman zam-zam bagi pangaruh. Caknya da cenah bisa eueuh jalapar bae. Watak meureun tah mah. Al-ma'u zam-zam 5 syuribalah. Komo dek ngabuktikeun zam-zam boga kekuatan loba jamaah nu nyasar balik ka lain ke hotel tapi ka masjid. Duit teu mawa segala teu mawa. Minuman zam-zam bemen tak kekuatan ka Gusti. Lantaran nyana keur madarat teu nyaho balik ke hotel. Minuman cai zam-zam bae sapoe 2 poe 3 poe kuat Masya Allah apalagi ku babaturan geus ieu aing buku teu nyaho balik balik datang ke hotel lapar deui diinum deui teh zam-zam teh diinum deui zam-zam supaya seubeuh cara di masjid teu bisa naon yakin mah ma'u zam-zam 5 syuribalah asal zam-zamna ulah zam-zam Tanah Abang teman-teman aya kerjasama jeung Haji Fudoli Tanah Abang aduh Masya Allah jualan teu pareres orang Indonesia mah wallahu alam teu kos kitu bae teu zam-zam menang ti mana rasana ge hambarna lain hambar zam-zam teh mah hambar laut. Nah barisan orang Indonesia mah aya meureun zam-zam nangan sabaraha persen gitu. Nah iyalah Siti Zulaikha beuki mantep keyakinan dia tuh teu kudu hes sebelek kene angan dahareun jeung indung langsung asal lapar maca eta subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billah coba ku ari mangaji pendi japa majikan teu boga anak teu ngurusan masak sorangan jalain santri santri nah masak sorangan bisa namanya lah santri bagian pokoknya mah kula lamun santri sorangan enten temelang teu melang we pokoknya masak pokoknya deuk asak deung teh di dahar bae santri mah pokoknya santri mah babari we aja bedes kan nah gunakeun coba ieu mah datang ka imam geus teu kudu meneangan sangu baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar Isuk sore datang ke sore bisa tinggal kicip doang yakinan yakin wiridan naon bae dibikeun ka jelema nu teu yakin moal bisa pelet nu ku batur banjur kunyana moal kadugalan nu ku batur mah kitu manjur jana mah moal nu teu yakin mah moal nu teu yakin jang paranti ilmu koy Tuan Abdul Qadir mana bismillah dan selanjutnya teu yakin moal bisa maju pendi misalnya katakan
misalnya ya babacaan eta bisa deket-deketkeun jalan daerah toy lah bisa ke Banten salengka dua lengkah atunya nama pamer ada aing mah ka Banten salengka dua lengkah sakjana teh ayo sirik milu ka aing ayo diarakep ku jangan diakep ayo milu ira datang iya Banten cek kana ieu mana iya cek kana ieu Banten geus datang ieu aing mah dua lengkah doang pungui mata tangga nah iya begitu kacaritakeun prosesna lila nama datangkan ke Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja lila prosesnya akhirnya diteagan Zulaikha nanya aya cenah handapun jembatan tanya oh iya sifatana oh bener iya Zulaikha Masya Allah inilah wanita pertama yang pernah mencintai daku dan daku pun jatuh cinta taruhlah cinta pertama maka akan ku cari dia gunung yang tinggi kan ku daki lautan yang dalam kan ku seberangi Hei Masya Allah Oma Irama nah datang assalamualaikum cicing bae situ assalamualaikum tilu kali karak ningali kenal teu bari Kangjeng Nabi Yusuf geus jadi raja kasep anu eueuh tanding make pakaian kebesaran kendaraan kebesaran sesengitan anu eueuh tanding Masya Allah neule saha coba saha buka Yusuf oh iya lain iya cek Kangjeng Nabi Yusuf teh yuk urang ka istana cik Siti Zulaikha keur ieu kula bogoh ka anjeun teh aiku ari mah leuwih ganteng ti anjeun moal kabita naha sebab aya anu nyieun nu leuwih ganteng aya anu ngadamel bumi langit leuwih cantik leuwih ganteng leuwih segala-galana kula mah keur jeung eta mun dikak bulu ka wah ieu mah bisa didongkrak ku kumaha lain deui pemikiran anak lain pikiran manusia model urang waduh sekali dia Zulaikha ieu urang kawin ka istana mal bisa cek makhluk mah kasep ge bakal pae dunia hebat ke bakal rusak kula mah resep kanu nyieun anjeun nyeun kula jeung nyieun dunia etalah teu bisa dipohokeun keur bareng jeung Maha Jamil ya Allah cumplang camping awakna teu pernah mandi pemikiran geus lain pikiran karung geus lain memikirkeun apansa lainnya nama lain mikir pada ieu mah ngajual taneuh baheula hargana 75 kuari geus harga 500.000 kuari asal neuleuh taneuh eta bae hampir ngaluncat di mobil ge aduh cenah mun keur teu dijual mah mun keur teu dijual mah batuh loksun bisa miliaran cek dana teh tulisanna susah mah susah bae kunaon atuh keur ieu dijual punyana tepan panjang urusanana eta si geus lain milik titik beres selesai ieu basal neuleuh bae kadinya ka sawah heap kudu ngadahar obat jantung lah ila Zulaikha poho ka makhluk Yusuf jadi raja Kangjeng Nabi Yusuf nu ganteng Kangjeng Nabi segala-gala aya di nyana ganteng aya di Kangjeng Nabi Yusuf gagah aya di Kangjeng Nabi Yusuf sugih aya di Kangjeng Nabi Yusuf kerajaan tahta aya di Kangjeng Nabi henteu kumaha deui nu mantak lamun nu ganteng ka neraka dengan dalil Gusti kunaon abdi dibere ganteng sehingga abdi teh bisa mawa ganteng abdi teh kapita ku ganteng teangkeun Kangjeng Nabi Yusuf gantengan mana sia jeung Kangjeng Nabi Yusuf badikeun mal bisa ngomong hayu sugih Gusti abdi teh atuh ulah dikanarakakeun bungan Gusti mereka sugihan
nu mentak abdi adur-aduran kade-kade itu teh tekan kugus si gara-gara nama dibere sugih jabareun abdi lamun dibere susah mah da moal kieu datangkeun Kangjeng Nabi Sulaiman sugihan sase jeung Kangjeng Nabi Sulaiman aduh ayo mentak Kangjeng nabi-nabi rasul-rasul dipakai dalil engke di akhirat ayo Gusti abdi mah kumaha ibadahna abdi mah gering teureun-eureun gering teureun-eureun aduh abdi mah ai lempang mah bisa keneh maksudnya lempang bisa abdi ai debat bes 2 jam bisa tapi hari salat mah kudu make kursi roda aduh nah iyalah didatangkeun Kangjeng Nabi Ayub nah dan lain-lain sebagainya eueuh jang ojah fakir datangkeun Kangjeng Nabi urang leuwih fakir saha Gusti Allah nah iyalah jelema anu geus cinta ka Allah sehingga datang kelep perasaan nanaon di alam dunia la maujuda illallah nu maujud kecuali Allah diri sorangan ya poho mentak moal aya pasini tamer cenah moal aya pasini BHS moal beuh bani malamun lebaran bae ge dibere enggeus jokot enggeus incu dihitung keneh bae haju bening datang mah ka incu teu bareng ditanya cu aya anu dibere tamer ku abah ku bokot jauh berarti kan ka mana eta hayu ka mana eta ya lain mukakeun rahasia asli mah nah iyalah nu mantak annal insan la yaron nafsahu ji jelema teh teu neuleuh ka dirina poho bi muqabalati jamalillah ku ada pada panjang keelokan Gusti Allah boro-boro ingat ka diri ku kasep ganteng gagah Gusti Allah maha maksa Gusti Allah pohoknya nah be urang boro-boro jeung Gusti Allah kakarak boga kabogoh urang Cikupa bae ge urang bogoh ka manehna bogoh ka urang beuh ngomongna ge jika aku tidak jadi kawin denganmu aku akan bunuh diri ambo udah eta si cinta mah dicicikeun kabeh cinta dicicikeun kabeh jangan kau tinggalkan daku hampa diriku tanpamu Masya Allah tak ada gairah hidupku tanpa bersanding denganmu engkau lah pujaan daku satu-satunya di dunia yang tercantik hanya engkau gombal barang di dalam masa nyungir nyungir tapi eta waduh gombal dah parah gombal ya Allah ya Rabbi nah kajen nyana ngobrol di kuburan haju hujan dirincikan ti jam 8 bari hujanan tetep baik ku bogoh poho tak hujan poho ka segala suan kuntianak kobo kuntianak ke poho jurik dewa Allah pokoknya poho kabeh nu aya hanya manehanana doang inget-inget tarhim begitu tarhim jaga subuh eta kakarakge jeung kabogoh ieu jeung Allah Maha pencipta langit dan bumi renungkeun ku urang Gusti saha nu bisa atuh ngadamel langit teh sanes Gusti jeung moal aya saha nu bisa atuh ngadamel bumi sanes jeung moal aya horenganan abdi teh ciptaan Gusti zahirun wa batinan dek ka mana lumpat atuh abdi teh da ditinggalikeun ku Gusti dikanyahokeun abdi teh ka mana lumpat teh la mahroba jang lumpat Gusti illa ilaihi kecuali ka Gusti Gusti kenakalan abdi teh tina mata ceuli jeung sajabana teh kadorakaan abdi we ka Gusti nyanggakeun Gusti sadaya-daya tah sok geura tapakuran ku urang diri urang teh horeng ciptaan Gusti bisa hirup teh ieu teh atuh dibere ku Gusti be bisa napas Gusti bisa ningali teh ku Gusti be bisa ngadenge teh kitu keneh horeng nu Gusti sadaya-daya cak Gusti hirup sia abdi teh keur aya dina sifat yuhi Gusti be Nike memberen sababaraha waktu deui mah mumit Gusti yuhi yumit Gusti ulah wa ka abdi manokolot lebih helah aju goreng tungtung
Ya Allah ya Rabbi nu ngora mah nyusul nu ngora mah antum lana sabakun manang nyusul nu ngora mah aya nama geus lain nyusul de brek kunaon eta ligolabatil hayrah lantaran kali ini ku bingung urang ngaji tauhid lamun can bingung man can datang kana katauhidan masih kene upar-upar dalil ya can hebat ke geus bingung karak geus bingung karak nu mantak tauhid mah intina ieu ngabingungan Allah teu nyaho kana aslina Allah eta adalah nyaho eta geus kitu bingung kan berarti aslina ngaji tauhid mah kan geus kitu buka ku urang tija masih kaharti buka ku urang sanusi masih kada naik buka ku urang teh umul barohim geus ada lap-lapan buka ku urang hitam di jang ilmu pasti geus teu katotorkan ku urang bingung ujung-ujungna nah bingungna urang teh ya eta nyahokeun Allah teu nyahona ka Allah nu hakiki eta adalah nyaho sasakitu dina ilmu tauhidna nah ieu ge ligolabatil hayrah wal bahwiyah fi nafsi sakumaha Syekh Fariduddin teu ieu daran syaran ni hadet masuk di gurun eta gurun pasir nu neuleuh ka dieu ka ditu teh eueuh tatangkalan satungtung deuleu kekasih bertengger aya dina singgasana dedelan makhluk mah mana nu kadeuleu di gurun sahara di gurun pasir mah moal aya nu kadeuleu kaler kidul wetan kulon teh lap mun urang kamari milu waktu keur ka Mesir naik bus teh di Yordan terus urang naik bus Masya Allah karim eta bumi Allah lega da luar biasa saha cek urang ieu sih di dieu nu wani ningali saantero arah eueuh tatangkalan eueuh bangunan Masya Allah istuni batu-batu bae cek ulah teh di Cikupa mah dipermasalahkeun tanah sameter bege tah nu ngamasalahkeun tah ka dieu tah pindah tah los tah lega keneh ku raja ge di los teh beureutas ya los hayang sakumaha hektar los ya cicing di dinya tah asa ulah ka kota sia paeh di dinya sia eta mah bener-bener tah Masya Allah urang deuk ka Mesir teh bangunan tatangkalan batu Masya Allah tetapi kekasih Allah mah yakni anu cinta ka Allah justru senang hirup di dinya teh saat teka deuleu maksudna makhluk-makhluk Allah hiji-hiji acan boro-boro makhluk Allah nu ngaran manusia manuk ge eueuh tetapi babarengan jeung Gusti Allah nikmat justru didinyalah kanikmatan hamba Allah nu cinta ka Allah mun masih keneh resep ka makhluk mah eueuh naonan tah hirup tah saat seperti pasti bega teh jeung Yesusan nah karamian salisan salilana di singgasana eta teh tilu rarasaan ku pesta jeung jamuan padahal mah nyana hidup sebatang kara eueuh makhluk boro-boro nu ngaran manusia onta himar manuk ge eueuh tapi terasa babarengan jeung Gusti Allah senyum sorangan nyana rarasaan teh loba jamuan rarasaan teh keur pesta kunaon eta ku indah-indahna ku batur mah pajar terlantar horenganan jana mah keur bareng jeung Allah senyum sorangan inilah terasa aya di tempat pesta bar rasaan nu mantak tanyakeun ka kiai kunaon eta kiai resep di imah bae ti loka mana horenganan nyana mah di jero imah teh lain sorangan duaan jeung Allah tanyakeun coba ke Haji Pendi Haji kunaon resep di jero imah bae tara ka mana
sieun aya nu ngejar-ngejar. Tuh kan beda. Aya jelema anu nyilib teh jeung Allah, aya jelema anu nyilib ka sieuna. Aya deui Habib Rozak kudu di sorangan bae. Frustasi. Frustasi, aya kawin deui urang daekeun. Amedeo sugul buhoy sakutat sakabeh hate laksana bunga anu keur berkembang. Begitu orang ningali bunga nu tadina cingkup kuari mekar. Ya Allah. Artina lambang keindahan komo bunga mawar mah ya Allah ditinggali ku urang teh beureum lain putih lain segit anu semerbak dideuleu ku urang indah diambean ku urang seungit eta teh lambang senang kos kitu nu mantak aya awewe mah teu leupas dina kembang mun make baju disusuna di kembangan lamun make jilbab di jilbabna di kembangan maksudna di diri aing teh aya nu seungit ieu teh bagaikan kembang aya satu kebahagiaan lamun ku maneh ieu teh dibukaan gejet teh teh seungit bau caksaha moal ribut jelema di bedi seserian sorangan tolol teh coba nanaon atuh deangan besi. Nah, eta kembang teh lambang keindahan. Tak aya bae. Urang Karawang mah geus lain di jilbab deui, lain di susu deui, lain di bujur. Kembang teh teu di bujur, goblok tuh urang Karawangnya. Aduh. Nah iyalah. Habejon hus. Hafhoye. Tuyur hartina sakabeh jiwa. Seperti percis berbaris turuna anu halali berbebas manuk halali berkaluhur tedek di mana bae turuna kumahanya na bae acara di dieu ahibar deui di dieu ahibar deui di dieu ahibar deui eta teh lambang senang waliullah teh kos kitu mantep embung katalian nemantak ulah boga sangka bahwa Habib Lutfi teh gitu pilihan mah boga ngan ai kudu jadi tim sukses sebuah datang ka sumpah ke moal kajen kuku mah pilihan ge dirahasiakeun sebab atuh leungit kebebasan para aulia Allah nu bertoriko mah daekeun kitu jadi tim sukses cadu moal daekeun cadu mungkuk haram dempak moal daekeun mual jasa masalahna naon nya geus boga keindahan kesenangan sebab indah teh kan bebas ketika jadi tim sukses emang bebas terikat mual daekeun waliullah maka jeung pilihan mah boga demi bangsa jeung negara ya harus hubul watan minal iman atuh mulai guys tinggal nunjuk nah beda lah aja pudoli eta teh hubul waton ngaranna li salamatul ummah mantap jasa atuh ki pudoli gobloknya na saudara baralik jelema bingung nya na barang kieu nah ini sial teh ki pudoli da datang deui jamaah lain kita tadi cek jana teh atuh oh kak tetungtungnakeun kieu deui ditibahan aduh barang amin kieu deui amin teu kira-kira amin atuh kieu teu beres ki budoli blon atuh amin mah kieu lah amin Allahumma amin aduh beda amin politik wakos gitu atau zikir politik kayak zikir la ilaha illallah la ilaha illallah hei atau zikir sekos gitu deh la ilaha illallah la ilaha illallah
Ratu lamun mau kampak orang ya goblok ya. Kiai macam-macam. Nah, waliullah malaikat sebab nak talian. Waliullah mah ngomong naon sangeunahna nyana, kukumaha ngeunahna nyana. Adapun milih kudu amun endeu teu masalah ngan jadi tim sukses tek celi. Moal daekeun sebab nak talian eueuh hirup duduaan jeung Allah sakumaha tadi. Batur eueuh nyana sorangan sakan aya di tempat pinuh ku jamuan. Ya Allah. Seakan-akan percis kembang anu kakarak mekar. Indah luar biasa. Percis kos manuk dek turun di mana bae. Merdeka ngaranna. Etalah ketika Ibrahim bin Adham katalian ku kerajaan teu bisa cakana ka Allah. Ketika katalian ku dunia teu bisa. Copokeun nyana kabeh. Langsung manehanana ka guha sorangan we illallah la ilaha illallah la ilaha illallah turun tidinya nyana mencari guha lain sebab geus kaambeul di guha eta aya seseorang nu keur zikir akhirna nyana pindah begitu pindah keur lewat aya jelema ragag di jembatan ka handap begitu ragag ditunjuk kif eureun kaluhur teu ka hadap teu jelema. Masya Allah kabeh jelema kararaga ditonton kan ku jelema. Eta jelema atuh geus sia ka handap teu bisa. Sia ka luhur teu bisa ditulungan. Nah, set sia ieu bisa kos kieu pajar hebat bae. Aing ge buka hati. Tuh sia buka wiridan. Henteu. Kan ieu bisa kieu. Wallahu alam ngan aing ngadenge suara be. Suara kita saha nu ngomong kieu. Barang di daerah Ibrahim bin Adham keur kieu. Oh, akar ditangkep. Kita bisa kos kitu. Bancang dongeng nama ngan kasimpulna yakin ke Allah. Jelema bisa kip doa. Coba ge. Aya jelema ragag dangkal kalapak lagi pede. Kip. Misalnya atuh nu itu na pae nu nyana ge nu nunjuk na pae oge. Jantung. Agen ada sial. Beres. Coba gak yakin mah kos gitu. Nah, ya Ibrahim bin Adham, wah, masya Allah luar biasa. Yakin. Nah, iya orang dek ibadah ke Allah teh, ilmu geus aya, ilmu syariat, ya orang geus, yang wudu, sholat dan lain sebagainya geus. Tinggal yakin dah ke Allah. Wa kama qala Isa alaihissalam, wallahu